Sampurasun dulur sadaya. Wilujeng Sumping di channel Ngaliwet Ngalet. Baraya masih di kebon anu sami. Hayu urang kapalih dieu. Video kamari mah ngabahas perkawis hama sareng virus kuning. Pami ayeuna mah penyakit dina tomat nyaeta kaserang fusarium. Naon ari fusarium teh? Fusarium nyaeta penyakit dina taneuh nyaeta jamur patogen nyerangna teh sapertos kana tomat, kana cabe. Ciri-ciri tanaman anu kaserang fusarium nyaeta daunna teh janten koneng, terasi tangkaina teh janten layu. Nah, engkina teh eta teh janten paeh kana ieuna teh, kana batang kana sagala rupana teh. Aduh seueurna teh nanya hapunten ya. Sesah geuning ari orang Sunda mah kana teh tara tinggaleun. Pencegahan fusarium salah sahijina nyaeta kedah dicabut. Teras nu sanesna disemprot ku fungisida supados teu nyebar ka nu sanes. Lebar geuning upami tos nyebar mah kedah apik urang teh geuningnya sapertos ngarawat orok saurna teh. Tadi nu palih ditu aya nu kaserang ku penyakit kuning atanapi virus kuning. Tah nu ieu virus menguningnya menguning atanapi koneng sareng kriting daunna teh. Kapalih kalere saalit pami ieu mah melak bawang daun sareng kangkung, aya oge tomat. Palih dieu mah bedenganna bersih, kumargi masih anyar nanem, pami nu sanesna mah teu acan beres, teu acan rengse kabereskeun. Kangkung ieu teh nembe saminggon langkung tina masa tanam. Tos muncul daunnya, tos katinggal. Selain kangkung aya oge seledri. Nah, ieu seledrina. Masih di jajaran anu sami. Nah, ieu mah daun jeruk limau pami teu lepat teh. Geser heula kapalih dieu. Pami ieu jeruk lemon. Tinggal aduh meuni sae kieu ieu buahna. Aduh itu pemandangan meuni endah. Pisan endahna teh. Alhamdulillahnya ayeuna mah naon anu dipelak teh saalit oge alhamdulillah hasil. Tuh tinggal aduh meuni sarae alhamdulillah. Dulur baraya Neng sadaya tong bosennya ninggal video-video Neng. Hatur nuhun parantos nyakseni.